Gusti ayeuna mah karaos kumaha sesahna milarian rezeki hoyong acis 1000 hoyong acis 2000 ge meuni sesah ieu meureun anu kapungkur ku Bapa abdi di alaman teh nyanahan dina kasabaran dina nalika aya ujian nahan dina nalika lamun batur kayu urang teh aya nu meser namun dina nalika urang aya nu meser karasa syukuranana karaos syukuranana ku ngucapkeun alhamdulillah ieu meureun anu kapungkur ku Bapa di alami teh dina tanjakan karaos ngajakna dina turunan karaos turunan nyeri sampean teh nyeri panangan teh panas ereng-erengan terkadang aya kahujanan karaos ayeuna mah Gusti kumaha sesahna milarian artos ketika urang aya nu meser bade 1000 bade 2000 beuh Gusti na agung bingahna luar biasa Masya Allah nyuhunkeun paparingan rezeki anu halal Gusti jauhkeun tina barang anu haram sobarkeun abdi dina nalika aya ujian ti Gusti atanapi ujian ti jalmi nyuhunkeun disobarkeun hati abdi didempelkeun pamaksanan abdi keluarga abdi nyuhunkeun rezeki anu halal anu barokah anu manfaat dunia akhirat Gusti pikeun ngalaksanakeun ibadah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad